Mitra Kaumdang, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberapa. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judul neangan Bapa Karya Kileutsa dina bagian ka-85. Kacaturkeun para mitra sadaya nu ngarudag Bapa Maling estuning tayahartina. Ari sabab teu puguh lacakna eueuh tapak-tapakna acan, ari sabab si Buldani mah tadi geus kabur jauh mawa mojang nu diincer ti Bareto keur ngaganti Nyi Saerah nu henteu kapimir. Harita Pak RT jeung para kancana pating harega kesa ngucur remasihan awak tapi nu disusul teu aya laratana pisan. Waduh, kamana wantog si Buldani ke sebelah tanya cek Pak RT baringan. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Ngomong geus basi ku kesang nu sejen aya nu miluskeun tapi teu ngomong ukur luak liut menyo kanu bala. Nu sejen masih kene buru-buru metakeun akal tareka susuganan si Buldani kapanggih lacakna. Tapi kalah capek jeung bingung da puguh teu puguh udageunana. Tungtungna ting rarandeg malah aya nu balik deui bari kukurutus. Malah lila-lila mah ngagimbung deuk jeung Pak RT. Ieu kumaha taya nu bisa mutuskeun. Nya akhirna Pak RT ngajak badami ka sakur anu aya di dinya. Putusanana rek balik deui ka lemur, dabongan nu diudag-udag teu puguh lacak. Bra marulang deui ka lemur tapi satepina ka lemur teh ujug-ujug bubar. Meh sarerea ngajugjug. Ka imah Nyi Aryati nepungan biikeun nu milu nyaksian kana lumangsungna penculikan. Harita pada nanya ku para pangurus. Sangkan yakin saha anu maling eta Nyi Aryati. Tapi tetep jawabanana angger da moal kasamaran sarta moal salah deui yen nu maling Nyi Aryati teh Buldani. Kumari kieu Pak RT ceuk hiji jajaka barina teu. Nya urang laporan kan wajib saurang ka polisi saurang ka juru tulis. Sugan geus datang. Bejakeun Nyi Aryati aya nu ngewat kitu. Pak RT marentah kanu giliran ngarona. Teu hese pada hideng malah nu rek ka polisi ge henteu saurang. Aya nu hideng marengan kitu deui ka imah Cai Ki Ulis. Aya oge nu marengan nu sejen ngarariung di golodog ngancan wakabarali ka imahna. Heuleut sawatara waktu kulisi datang rungah rineuh rada reuwaseun. Da karek nyaho harita yen aya kaributan teu kungsi lila jebul anu duaan tentas nyusul Ki Ulis. Mana Ki Ulis? Cek kulisi. Oh, tacan sumping masih kene di Cilangir kene. Tema Rona, waduh kumaha atunya? Kulisi bingungan. Sanes, nah kamana tuh jang Suhama tanya? Cek Rona bangun heran sabab manehna geus lila tara tepung jeung Suhama. Kurnya ba bejana mah teuing ka mana? Da ka kuring-kuring teh nyaho. Atuh yang anghara meureun, Pak RT nyelengkeun. Waduh. Susah gaya pamanggulna matunya kumaha atunya da urang mah teu bisa naon-naon kumaha ceuk jang Suhama we atuh. Ih ayeuna mah kieu we atuh urang daguan heula Ki Ulis. Si suganan tereh balik da moal ngeunong sugan. Tangge urang badami nah harek kumaha carana neangan Nyi Aryati. Polisi nyokot putusan. Sunya we ka Nyi Yatinya ceuk hiji jajaka bangun handeueuh. Udah kuringnya karunya adalah di kumaha da kieu nyatana. Sarerea jempe ngaharuleng di lingkung ku bingung. Susah nu taya hinggana naha kudu ka mana ngudag Bapa Maling. Du kumaha nulungan Nyi Aryati mangkaning sarerea geus pada nyaho yen Buldani teh jalma jahat jeung telenges musuh balarea. Siga geus kitu kuduna teu kungsi setengah jam ti harita. Kurutak aya nu datang bangun rusuh anabreh tayalian iwati Ki Ulis. Anu geus kadenge yen aya nu karaman di jalan tepung jeung Rona. Geuning Ki Ulis sumping bagea. Ki polisi atoheut. Pugung jamuru ka dieu reuwas ida aya bejana Nyi Aryati anu ngiwat. Nah bener teh Pak Ici,
ujung-ujung nanya gitu we Ki Ulis teh. Dages sayangnya ho ti tadi kene. Telepat memang kitu nyatana nyari hati anu ngiwat. Malah pangna kuring sabatur-batur ngariung di dieu ge. Nyata karek rengse terus badami pikiran cara-carana pikeun ngudag bapa maling. Oh, kumaha tu putusanana ayeuna nya? Juru tulis penasaran. Gek diuk dina Bang Barung. Da lolobana mah batur ge ngariung di luar. Teu warani ka jero imah kawan tu teu aya nu bogana. Eta bingung kuring teh nyaho jujutanana, cik atuh geura pikiran kudu kumaha ieu teh. Ka mana nyusul Nyi Aryati? Ka mana ngudag si Buldani? Polisi kalah malik nanya. Olo susah tu ari kitu mah. Eta hari tadi ka mana cenah kaburna si Buldani teh? Atawa dibawa ka mana Nyi Aryati teh? Mulon lumpat nama tapi dah tekan nyahoan ari seterusna mah. Ngan buntu we lah cak teh malah mah geus disusul tage tapi teu aya hasilna. Malumpan Ki Ulis ge nyaho saha si Buldani teh. Memang kasup jawara hebat si Buldani teh. Ilmu urang mah can aya nu pilabaneun ngan kajang Anggara we elena teh kujang Anggara. Oge ku Nyi Saerah. Jadi mun hayang nulungan Nyi Aryati kapaksa kudu neanjang Anggara atawa Nyi Saerah. Jangan eta nu baris mampu ngayunan si Buldani mah. Sabab bari urang mana jan papanggi moal anu bisa ngarubuhkeun balik-balik ngamahan korban atuh. Jadi putusanana kumaha tuh? Ki Ulis nanya hapunten Ki Kulisi nanya ka Ki Ulis. Ayeuna mah kieu we atunya kulantaran kuring anu katitipan ku Jang Suhama. Kapaksa kuring rek indit sorangan pikeun maluruh Nyi Saerah jeung Jang Suhama. Sanaha di mana ayeuna tak kuring amanat ka Pak Ici jeung dulur-dulur sakabeh. Wayahna talingakeun imah ieu jeung hartabanana. Eta kawajiban urang sararea. Ari kuring moal isuk moal pageto ayeuna pisan sejamiang neangan Nyi Saerah atawa Jang Anggara tak kitu. Koon atuh kuring sanggup ngajagana imah Jang Suhama mah. Jung susulan lah Jang Suhamana sekalian jeung Jang Anggara. Tapi rek ka mana nyusulna atuh apan teu puguh ujug-ujugeunana. Nah rek ka mana we lah. Langsung ka Cisurup heula. Sugan aya laratan sabab janji ka mana ge moal kapanggih iwati ka Cisurup. Lantaran aki sura aki Nyi Saerah teu amang cenah pasti ka ditu. Ujung atuh kumaha Ki Ulis eta teh pokona mah kumaha Ki Ulis teh pokona mah percayalah. Harita kene Ki Ulis balik deui ka imahna. Bebejar kanu jadi pamajikanana yen rek ka Cisurup. Harita keneh neangan Jang Suhama jeung Nyi Saerah atawa Anggara. Eta ge bojok Ki Ulis rada ngahalangan, lain ulah ngabelaan anu keur tungara ngan karunya da puguh karek datang tas nyaba bet kudu indit deui. Tapi Ki Ulis berat ku rasa tanggung jawab dumeh rumasa katitipan ku Suhama. Nya kapaksa najan capek oge. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Harita nu diburu gancang urang caturkeun singketna bae. Teka caturkeun dilana di perjalanan urang kocapkeun geus tepi kanu di jugjug. Kira-kira wanci carang cangtihang juru tulis anjong kalemur Cisurup. Kaayaan di dinya tiisieun keneh da puguh isuk-isuk jelema teh can laliar. Karek kacarai wae rek mani bari kukumah piring. Cai ibun ngagarenang dina tungtung daun tiwetan hibar ku cahaya koneng campur beureum. Ngalewedkeun jangjang peuting kasurungkeun ku sinar sang surya nu baris medal. Manuk recet di sarada angin detikna hilibir hawa seger mata kebetah. Ayam jago kongkorongok patemalan jeung sora sapi anu disana di kanang. Mun teu salah mah itu lemur Cisurup tapi kasaha nanyakeunnya. Lain teu boga nu wawuh ye tapi apan cekolot ge boga nabi pira ku eueuh nu nuduhkeun kitu ceuk Ki Ulis. Tuluy nanyak mapai jalan satapak gok ka hiji imah nu pernahna sisi jalan desa. Kaparengan aya budak lalaki keur ngencarkeun hayam tina paranji. Punten Ujang, maaf pada aya naon? Tema budak bari ngalieu. Katara rada kerung heran beureun dumeh isuk keneh geus aya nu semah anyar pinanggi. Bade tumaros di mana bumina Pak RT? Teu aya Pak RT mah nuju angkat ka dayeuh. Hanya ka duki palebe.
Itu tak ketangkal nangka, bawa budak bari nunjuk ka hiji imah. Pernah nakakulon kahalangan kedua imah. Ya nuhun ujang permios atuh. Mangapa? Biru tulis naleos. Si budak colohok rada lila, mencrong kanu init, tapi akhirna mah koloyong kapabon. Kop harita teh para mitra kana kewe tuluy dipanggul, dibawa ka cai. Ata budak teh geus biasa sok mantuan kolotna, rajin bebersih, mantuan miara hayam, ngalacai, ngarit jeung sajabana. Geus teu kudu diitu etah da geus boga tugas sewang-sewangan. Hari Ki Ulis harita teh ngingkig muru ka imah palebe. Baranggok para mitra sadaya, aya nu keur ngosrek sasapu diburuan nyapukeun kalah kainangka, nu ngayang dikumpulkeun didedetkeun kana lomang. Assalamualaikum, Ki Ulis uluk salam. Waalaikumsalam, palebe ngarewet kanu datang. Tarang rada kerung, nu rada danu datang anyar pinangi, karek harita kadinya. Tapi ngan sakedeung kituna teh tuluy na mah mangut bari seuri someah naker, pok nanya. Hai, wilujeng sumping bade peryogi kasahanya, terus sasalaman jeung Ki Ulis. Punten bade tumaros dupi palebe teh laras ieu kitu, bade nunjuk ka imah palebe. Laras ieu sumpali mah upami dipercanten mah sim kuring nu dimaksad ku salira teh mah alingi. Hatur nuhun atuh palebe. Palebe nu sapu nyere di pipir imah geus kitu asup ka lawang ti dapur. Lempang rusuh muruk ka tepas kolotrak ngalaan tulak. Brai panto muka bus Ki Ulis ka jero. Gek diuk dina kursi, palebe kesit menerima semah, diuk sopan barinanya deui. Apunten nu kasuhun ieu teh. Sim kuring teh saleresna mah ngaraos kaget ieu teh lumi salira tumorojog tanpa larapan. Daya ibarat ti anggana. Satea salira teh ti mana lemur matu banjar kadang pamidangan. Sarta bade aya pikir saeunaon manawi sumping ka sim kuring teh. Hatur nuhun atuh palebe, sim kuring teh gasik ditampi enggal dipariksa. Nanging sateu acan ngawalar patarosan hapunten nu kasuhun. Mau bilih kadongkapan ku sim kuring matak janten rengat galih. Janten gangguan kasalira anu nuju repot ngadama. Andon tos sawios-wios. Biasa kamu masuk seueur anu sanes oge seueur nu kadarieu teh. Tema palebe someah naker. Kieu saleresna mah palebe sim kuring teh. Di lemur mah dipercanten janten juru tulis desa kawiti Ciboros ngahaja pisan ka dieu hoyong nepangan palebe. Kahiji etang-etang silaturahmi nyangreudkeun kali mimitran sakumahan dicontohkeun ku Rasulullah. Jen urang teh kedah silih asih, silih anjangan kitu tah. Sering silih anjangan silaturahmi. Holer siap tos kardos. Kalihna ti eta memang sanes lantung tabuh laku, sanes selentang tanpa sejak. Di lemur teh manggul maksud di desa mawa maksad anu kalintang pentingna. Bade tumaros saleresna mah teh. Dupi di dieu teh di Cisurup aya nu jenengan Nyisaera sareng Jang Anggara. Upami aya di mana bumina, upami teu aya nuju ka mana ayeuna, sakitu nu dimaksad teh palebe. Oh, geuning tupira. Manawi teh peryogi nu penting. Nu kedah enggal didugikeun. Eta mah gampil atuh, cek palebe bari nyereng. Dari palebe kanggo sim kuring man penting pisan ieu teh margi kieu geureuy. Di Ciboros teh nuju aya katunggaraan. Aya mojang nu ica diiwat ku jalma jahat. Urang ditu teh nu sanggem nulungan. Malih mah dugi ka ayeuna ge teu acan aya lalatanana. Tah ku kituna sim kuring teh ngahaja nyusul-nyusul Nyisaera sareng Jang Anggara maksud teh bade nyuhunkeun tulung. Margi bung anjeunna nu bari sanggem mayeunan eta bangsat kitu tah palebe. Para mitra kaum dang, anak kepeg teh palebe ngarenyag ayeuna mah ngarti memang penting urusan teh kitu mah pok ngajawab deui. Oloh, manawi teh teu penting, laras-laras kitu mah peryogi pisan atuh.
Nanging sa bangsat na teh, si Budani numawi po si Budani nya. Eta manusan, ya ku jahat-jahat nya. Menikaw nga lamur juga teh. Awados teuing karu diiwat na. Palebe milu karunya kanyi Aryati. Nu dipaling ku si Budani. Nuhun we kana perhatosanana nanging punten we sanes ngorobokan ite. Sanes teu sabar nanging kumaha atuh da ite pada ngantosan awatos kanu diiwat. Di mana bumina Nyi Sairah teh? Kieu salerusna mah. Nu jenengan Nyi Sairah leres pisan kawit nama ti Cisurup nanging sabada ibu Rama na pupus. Alatan aya nu ngawinasa Nyi Sairah teh ngalih ka bumi Akisura. Nu aya na di hiji pasir. Tuh pasir nu bumina itu tuh mencal tuh. Tuh aya. Tuh aya baturna da sasat saung rumah we kawit nama. Palebe nyelang heula nu nyukai je pasir nu teu jauh ti Cisurup da memang asup ka wilayah Cisurup keneh teh. Yak tos salajengna kumaha tuh? Dupi salajengna kieu perkawis jang angga memang sok sasarengan sareng Nyi Sairah. Nanging aya menuju papisah hari margina jang anggaran nuju maluruh keneh nu jarahat. Mung Nyi Sairah kalersan nu aya nuju aya di dieu. Dakina mangkukna pupus, maling masing kuring ka ditu, ngabring sarerencangan ti dieu. Janten Nyi Sairah mah aya di bumi Akina. Ari jang angara, teu aya yeuna teh upami palai tepang sareng Nyi Sairah mah mangga we. Ujeng ka ditu, palebe nunjuk ka pasir nu tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hutan parantos pupus eyang Nyi Sairah teh. Juru tulis bengong asa miluhan nyelu. Telepat parantos pupus. Nanging kantos tepang heula sareng putuna malima katungkulan pisan. Ki Ulis ngahuleng para mitra sajongjongan. Pipikiranana nyawang kasedihan hate Nyi Sairah. Nu geus pahatulalis cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Pek ditilar maot ku akina. Ras diinget kana kabasa satar jeung suhaman yang Nyi Sairah. Kacipta sulitna, kacipta capena da yakin moal ujug-ujug kapami. Ge simpuring bari tumaros ieu. Geuning salira kawas-kawas nu parantos kenal ka Nyi Sairah. Palebe apaan eta murang kali teh kantos nganyerek di lorompok sarta tos teu asa-asa deui sareng simkuring teh. Taina simkuring ngiring nalangsa. Waina eyangna parantos pupus, margi simkuring ge parantos ngoping kana riwayatna. Iraha sumpingna Nyi Sairah teh? Oge naha disarengan ku jang satara tanapi henteu? Juru tulis inget ka satara jeung suhama. Yaktos aya nu nyarengan. Mulihna teh, malih maduaan anu pamegat hiji deui mah. Anom keneh urang Ciboros wartosna mah. Da kantos ngobrol sareng simkuring. Dupi sumpingna mangkukna. Da teu kantos lami ti saprak putuna sumping teh teras we ngantunkeun eyangna. Ki Ulis ungut-ungutan, kumanehna geus kacipta kumaha sedihna hate Nyi Sairah. Tapi taya waktu keur mikiran nu lain-lain, urusan Nyi Aryati nu diculik ku Budani kudu buru-buru direngsek. Palebe hatur nuhun kana pituduh ti salira simkuring teh kalintang bingahna margi tos kantenan baris tepung sareng Nyi Sairah. Hatta ku kituna so alamat ngadeheus seja amit we wadi ngabujeng ka pasir teh. Sakali dia hatur rebu nuhun ceuk juru tulis. Tuluy cengkat bari ngajak sasalaman. Ai. Naing ngalanting atuh mangkaning teu acan cai-cai acan. Ke atuh sekedap deui. Palebe can ngajurungan. Da nya tadi teh teu cai-cai acan sabab pamajikan palebe keur dipancuran. Katampi katada pisan hatur nuhun ku diangkeuna oge. Nanging sanes kirang sono da hoyong engal ngabujeng ka Nyi Sairah ieu teh. Hoyong engal tepang babakuna mah. Seja amit we ulah kirang-kirang nya ngahapunten we. Sami-sami mangga wilujeng angkat. Cerut Ki Ulis turun kaburuan sabada ngucap salam leos idit ngajugjug ka hiji pasir. Nu dicecingan ku Nyi Sairah jeung murid Akina.
hate juru tulis rada takibur ari rasku nasib nisaera nu ditakdirkeun kudu papisah jeung aki nu sakitunya aheunana geus kasawang pasti ngarasa nu ngelis kuplek leuweung kuplek lamping jauh ka sintung kalapa. Para mitra panon poe geus sumirat di wetan cahayana bersih matak seger. Matak sugemakan hate nambahan endahna alam nu asri. Manuk recep patembalan ngabagiakeun sang giwang kara nu karek medal. Satia mancen tugas tara melencing tara nyalahan waktu. Ki Ulis jeung geus jauh ti lemur Cisuru. Tuluy leumpang mapai jalan satapak beuki lila beuki nanya napas ngahega kesang mimiti ngucur. Tapi najan kitu ge teu ngarasa capek malah hayang buru-buru tepi hayang geura amprok jeung nyisaera. Juru tulis harita teh para mitra bari ngomong jero haten. Teu sangka sacongo buku tante akina geus pupus. Moal tepung heula kaya kieu mah dangan karijenatna. Tapi sakege untung bisa menang laratan ngeunaan nyisaera. Utang tu bakal kapangi jang cawa mate. Kitu gerentes Ki Ulis. Bari jongjon leumpang kalayan gancang. Dahayang datang tereh-tereh kanu di jugjug. Jalan satapak nu nanyak karasana asa beuki nanjeur. Tur ge memeh antel kana gado. Kesang Ki Ulis nepi ka ngoprot nepas napas ngahegak tur karasa cangkeul. Tapi najan capek ge teu eureun tuluy ngaberung bae teu malire kana kacape. Akhirna jauh teu burung cunuk angang teu burung datang. Kok kahareupeun hiji imah palataran lalening taya kalakai nu barala. Sakurilingna imah teh loba tatangkalan hawa seger matak betah manuk recet disarada namahan waas. Iyo imahna kitu duh. Upina meuni jempling pisan kitu ceuk Ki Ulis ngomong sorangan. Memeh uluk salam ngusapan heula kesang dina tarang. Geus kitu ngalengkah muruk kana golodog pok uluk salam bedas pisan. Can aya nu nemalan ti jero imah jempling. Sakali diuluk salam pertama bedas tapi tetep teu aya nu nemalan. Ki Ulis kerung hatena rada hanyelu sok sieun geus areuweuh di imah. Ay na kamana nyisaera teh nya? Palang siang lain ieu imahna tapi da ceuk kieu bae macena mencal taya baturna pan ieu nu mencal teh. Ki Ulis panasaran koreleng ka pipir imah. Kebat kapawon barang jual ka tukang dapur breh aya kuburan anyar. Taneuna ge beureum keneh luhureunna loba kembang geus pareot layu. Sidik ieu imah pisura. Tah kuburanana jigana mah. Da ceuk palebeh ge kuburan caket bumina, tapi kamana ari nyi erahnya? Ki Ulis bingung tuluy rarat-heret nenyoan sabudeureun eta tempat. Susuganan aya laratan hakeur di mana nu boga imah teh. Tapi nu kadenge ukur sora manuk jeung soradang daun anu katebak ku angin. Koloyong nuru katepas gek diuk dina golodom. Bahulang bari nangeuy gado mikiran pirampaheun. Nanyakeun ka saha atuh ka imah. Da imah eueuh teu boga tatangga eueuh batur pikeun pakukumaha. Tapi akhirna Ki Ulis ngarenyag lantaran ngadenge nu ngajerit. Mata kereuwas disusul ku nu ngagero kawas keur tarung. Kabeg Ki Ulis reuwas semut curing hak para mitra. Jung nangtung sirah dengdek ceuli meuni teu sirikna rancung-rancung bae hayang ngadenge nu leuwih jelas. Mung deui kawas tadi datangna beh tongo. Ki Ulis teu mikirkeun deui langsung muru ka tempat datangna sorak. Ngaberung teu nolih kana kacape barang sarobi tongo aya di palataran rada lega. Kira-kira 10 tumak pasagi ayuhan ku tangkal kiara hawana tiis matak betah dihibur ku sora manuk recet patembalan jeung baturna. Di dinya aya 3 jelema lalaki 2 awewe hiji keur latihan silat bangun husu. Malah aya Ki Ulis datang ge teu dipalire
disangka tukang ngarit dan nu memang sok loba pating polohok nenyokeun. Para mitra kaum dangu, horeng nuker latihan teh Suhama jeung Satar. Diwarah kunyi saerah ari bani keur eueuh teuing keur kamana. Iwati baladna anu nyaho teh harita Ki Ulis narik napas jero hatena sugema lantaran ayeuna mah geus puguh nyi saerah teh aya pok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh anu aya di dinya meh bareng kituna teh bari ngarewet ka Ki Ulis. Barang prok padu tetep nyi saerah mending ngajenghok. Pak Ulis, geuning uninga ka dieu sang saha Pak Ulis? Selene nyamperkeun. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Ku Satar jeung Suhama duanana ngaruah sangaresa sonona. Dume geus lila teu tepung. Alhamdulillah akhirna mah kapanggih geuning. Kumaha daramang Nyai Ujang? Ki Ulis suraseuri kacape ngadak-ngadak ngiles. Aya hibar pangdu ati sepuh. Sehat abi mah Pak Ulis. Abdi ge teu kirang sawios-wios. Satar hamilu nemalan malah pok Suhama ngajawab. Laras mah Ulis abdi ge sehat ayeuna mah malih mah asa betah di dieu resep ngiring latihan silat da hoyong tiasa we ulah tinggalin teuing jiga ku batur. Wajib neangan di rumah Ujang. Syukur alhamdulillah. Mangge ngiring bingah tadi teh. Tapi punten we kasadayana mang teh ngaganggu ka hidep anu nuju latihan. Kumaha upami ngobrol lah sakedap tiasa. Ih, nama kitu tiasa mang atuh bade da memang kitu kedahna sawios da latihan masih euri waktos sareng pas sarape ongkoh ya kabumi seberas jongjon sareng aya cai-cai di ditu mah. Mangga Nyai mangga. Beral opatan muru ka imah dituturkeun tuturubun mudun dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik. Barang gok ka imah kadenge aya nu ngagubrag horeng teh bani ngagubrageun suluh sapangulan. Saeda ceuk Satar. Akang tos ngalasuluh tema ti tukang temana. Puceng his nyamperkeun ka hareup pok panon kena melong ka Ki Ulis. Kang bani nepangkeun ieu teh pun paman ti Ciboros, ceuk nyi saerah nunjuk ka Ki Ulis. Bani nyolongkrong bari nyarengeh gap sasalaman. Bani, ceg bani bari manggut. Nuhun Ujang ditepangkeun sareng mang ulik di mana atuh? Bangsul di kebon teras ngalasuluh lumayan lah sekalian mirun sini mah. Mangga atuh linggih. Bani ngajak ka tepas. Mangga hatur nuhun Ujang. Cat arunggah ka tepas gek Daryuk ngalingkung. Malah bani milu kumpul. Bari jeung ngoprot kesang keneh nyi saerah kapawon heula. Datang mawa teko jeung gelas sok ditunda di tengah riungan. Dibujeng engana bae Nyai Ujang sabab mang teh moali bisa lila-lila di dieu kawan tu aya nu ngadaguan ceuk Ki Ulis. Ngamimitian muka carita. Pribumi curing hak ari Suhama ngadak-ngadak ratug jajantungna. Hate pating sareblak panon mencerong kana beungeut Ki Ulis kawas geus meunang pirasat. Mangga kitu ge daleres abdi ge panasaran. Na bade aya pikeun saleunaon atuh batu morojog tanpa rarapan. Taya iberti anggana. Puguh teu disangki-sangki manawi teh moal aya nu sumping ka dieu, ceuk nyi saerah. Kieu geuna Ujang Nyai kasadayana we ieu mah nya. Mang teh lain lantung tamuh laku lain lentang tanpa sejat. Pangna jauh di jugjug anggang di teang. Memang mawa niat nu ngandung maksud. Tegesna mangahaja pisan hayang tepung jeung si Ujang kali si Nyai. Naon nu jadi tujuan puguh we kacida pentingna. Penting ceuk mang pribadi. Penting kanggo nu sanes. Kieu kasang tukang nama kamari teh mang teh amanat kan Yati ceking teh kade sing waspada kade kudu tarapti maklum ayeuna keur werit loba bangsat. Lajeng mang teh mios ka Cilangir nganteur norek nanyaan. Na ari datang ka lembur bet keur guyur magarkeun teh cenah aya nu diiwat ku bangsat puguh we mang teh kaget ari disampeurkeun horeng Nyi Aryati nu dipaling teh.
Na anak kebeg teh suhama ngarenjag sataka kembang. Rewas nu taya papadana asa ngadenge gelap saleser remenang beja kitu teh. Sajong-jongan mah ngahulang milaga meneng kawas nu kapeupeuk mamarasna. Kitu deui para mitra Nyi Saerah jeung Bani Katut Satar. Sarerea ngarasa reuwas dumeh ngadenge beja, yen aya nu dipaling bangsat. Sajongjongan mah jempe pating haruleng kawas nu can pati percaya. Tapi lila-lila mah pok Nyi Saerah nanya. Kumaha mimitina mang ieu teh? Jeung na desa nu malingna. Kumaha carana make bisa dipaling? Nya teu aneh nyai nu malingna mah si Buldani. Manehna ngaja asup ka imah da ceuk bikeung teh. Panto teh dumadakan nu duanana dikunci teh dumadakan atuh. Naon teh? Make muka ngagebrai sekaligus padahal mah ditambah ku tulak sagala cenah. Nah atuh geus muka teh brus si Buldani teh asup karwak ngarawul Nyiati biur kabur kitu. Renghap sarerea narik napas jero. Suhama ngahulang teu kecet-kecet ras ingot ka adina. Nu tangpu keur aya dina kaayaan Punggara sabab dipaling ku Buldani teh garot-gerot. Garong-gerot nu dipika gigis ku sarerea. Aya-aya wae nya meuni teu kaureureuh ieu mah. Kumaha tuh maksud Bang Ulis? Kieu nyai, mang sareng rerencangan di Ciboros teh parantos badanten. Yen nu bari sungat buantun ngayonan si Buldani teu aya deui iwati hidep. Sareng jang Anggara dan sanes mah geus bogoh taluk, geus puguh teu mampu, teu bisa ngudag lacak-lacakna acan komo jelemana. Tah kumargi kitu mang bade meredih ka nyai disuhunkeun ridho galihna mugi kersa nulungan ka emang. Ka Nyi Aryati, ka urang Ciboros dina umumna punten we pangudagkeun si Buldani sing dugi ka kenging. Kitu deui Nyi Aryati sing kacanak deui. Sakitu maksud mang teh. Nyi Saerah ngahulang ngadenge caritaan Ki Ulis kitu. Ari sabab lain pagawean memeh mumuluk kudag si Buldani teh komo deui da teu kanyahoan kaburna teu nyaho sayangna mung hanyakal waktosna kabujeng seet. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula dongeng anu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Ki Liksa dina bagian ka-85.